Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mugi Gusti Allah ngalungsurkeun rahmat ka Kangjeng Nabi Muhammad panutan sadaya umat, kalayan berkahna mugi Gusti nyehatkeun kana mana sareng jasad nyegerkeun tur nyalamatkeun cahaya paningali oge janten panyaangna. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mugi Gusti Allah ngalungsurkeun rahmat ka Kangjeng Nabi Muhammad panutan sadaya umat, kalayan berkahna mugi Gusti nyehatkeun kana mana sareng jasad nyegerkeun tur nyalamatkeun cahaya paningali oge janten panyaangna.